Aduh, alhamdulillahnya nembe urang parantos lagu bubuka pangintennya dina judulna Purunan Cikole mangjangnya laras gitu. Laras Alhamdulillahnya. Urang sadaya terus tiasa dugi ka dieu nya ke stasiun televisi SMTV eces pisannya. Alhamdulillah kalian salamat maja fotonya. Kumaha? SMTV teh di mana ieu? Uluh, nepikeun ka tu apal SMTV sagala. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, daramang. Alhamdulillah. Pamen calung. Ieu teh calung di mana ieu teh? Kaleresan nya teh calung teh di Paguyuban Calung Jati Gede, Kecamatan Jati Gede. Calung ti Jati Gede. Ti Jati Gede teh aya non. Jage. Oh, non eta teh. Para wisata, mohon alhamdulillah aya Masjid Al Kamil gedenya. Kamu jangan amor rek ngawilujengkeun heula ka para penonton sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah dina wengi ieu Kang Ujang Amor biasana di sarengan sareng Kang Ekon Amor, sareng Kang Nanu Amor. Namun ayeuna mah nyarira repot. Kang Ekon nuju manggung di Kadipaten, Kang Nanu manggung di Tanjung Sari, Sona-Soni. Aduh, mohon alhamdulillah sakumaha biasa tiap malam Jumaah SMTV pagelaran calung ya. Aya calung SMTV. Ayeuna di SMTV kasumpingan grup calung ti Jati Gede. Alhamdulillah. Grup calung berencana paguyubannya. Grup calung ti Jati Gede. Jati Gede. Aku kadieu teh apan meureun jembatan teh Ibu Aisyah nya. Mohon kaleresan nyondong Mohon ku abdi alhamdulillah. teh selaku koordinator. Cing Ibu abdi ti Jati Gede tampilkeun. Mohon. Nyang teh nu mana nyang teh. Ku abdi teh ka Ibu Aisyah teh. Mohon. Teh cenah aya Nyang, Depi cenah. Sok tampilkan di SMTV. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Ieu teh saha ieu teh? Pami abdi mah kaleresan wasta mah Depi. Oh, Kang Depi. Malahan sok nyebat oge. Nah cenah janten pameget. Aduh ka datos di dituna surah abdi. Ya. Ai Depi teh pupuhuna pingpinanana. Mohon mudah-mudahan gitu, Hatur nuhun insyaallah. Kang Depi. Ieu calung. Ieu berdirina calung ti eta tos sabaraha taun tah? Upami datang mah masih enggal. Gitu, masih enggal gitu. Oh gitu. Panginten paling laminya nembe 2 tahunan. Wah, lumayan atuh. Ai latihan samingon sakali. Upami latihan mah panginten mohon saminggon sakali tiap wengi minggon. Ai Kang Depi, kan Jati Gede teh itu mah kecamatan. Mohon. Di dusun naon, desa naon Kang Depi? Upami abdi mah kaleresan linggih mah di desa Cipicu. Oh, desa Cipicu. Kantos Kang Ujang Amor oge ngabina ibu-ibu, ngabina masyarakat, ngadamel boneka. Mohon. Boneka kumacarana 20 orang harita teh. Mohon. Ti Badnas. Ya, Badnas. Tah masyarakat teh ngadamel boneka harita. Mohon. Oh iya, Kang Depi teh di Cipicung. Desa Cipicu, mohon di desa Cipicu. Ai latihan tiap malam naon latihan? Upami latihan mah kaleresan upami teu aya wagelan panginten latihan mah tiap wengi minggon. Tiap wengi minggon latihan. Alhamdulillah mohon sing eta we supaya ai SMTV mah beuki dieu teh di tahun-tahun teh Mohon. beuki eces pisan. Mohon. Heh? Alhamdulillah. Oh, eces pisan SMTV. pisannya. Ku ayana SMTV, Mohon. ku ayana paguyuban calung. Mohon. Alhamdulillah calung bisa mungklung deui. Alhamdulillah. Nya. Eta harus bangga. Teh nya pugu. Alhamdulillah hatur nuhun ka Ibu manajer Ibu naon Kang Ipok selaku naon yeuna sutradarana produserna hatur nuhun Kang Ipok parantos diangkir ieu non rekan-rekan ti Jati Gede tiasa tampil di SMTV. Alhamdulillah ku aya SMTV teh. Ya, upami taya SMTV mah panginten moal tiasa majang, Pak. Ah, Calung teh moal tiasa majang. Oh, rek eta. Alhamdulillah aya SMTV. Alhamdulillah. Iya SMTV. Lain ai ya hari Jojo saha Jojo. Tahu Pak Jojo kaleresan
anjeunna ge masih ngagaduhan grup calung sami anjeunna. Nah, sigana teh mung panggih jeung Kang Ujang nya. Sigana mah isideun gitu, sigana mah isideun. Awas. Ye, Bah Jojo sok. Tira di ku abi ge kantos. Abah urang kan itu ka SMTV embung cenah sieun era ku Ujang Amor urang teh kitu. Make era. Tapi alhamdulillah urang bisa teu mekel timelnya. Henteu alhamdulillah. Tapi kan mekel bieu teh saha? Kalersan Ibu Aisyah. Nuhun anjeunna alhamdulillah. Ais Pangampi. Tos janten Ais Pangampi abdi oge itu alhamdulillah nyandak naon namina teh konsumsi alhamdulillah Ibu upami teh nyandak Ibu abdi teh kalaparan. Sok ngabibirang kitu. Tos Kang Depi. Oh, yo hayeuna bade lagu naon? Kalersan aya lagu kadua teh nyaeta Peunggas Harpan. Peunggas Harpan. Peunggas Harpan. Sok. Ye Kang Ujang menek lalajo di handapnya. Sok, awas. Hibur Kang Ujang, hibur. Ya, mangga. Ekon di bumina hibur. Ya, Ekon. mangga bade dihibur. Sok kah.